Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-muttasifu bi jami'i sifatil kamali mukhtassah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-bashiru liman ittaqa wan nadhiru liman asa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sahibil mu'jizatil lati la tustaqsa, wa ala alihi wa sahbihi alladhina nalu bi suhbatihi al-fadaila la tu'addu wa la tuhsa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'du, hadratal muhtaramin wal muhtaramat, para alimul ulama, para masyayikh, para asatidah, para tokoh agama, para tokoh masyarakat, aparatur pemerintah setempat anu kalintan dibihormat ku simkuring oge dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kehormatan disanggakeun ka kersana Bapak Ketua RW 12 Miwas Sadaya, Ketua RT Musami hadir di ieu pertempatan. Kehormatan disanggakeun ka kersana Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Fadilah, kersana Al-Mukarram Kiai Haji Safruddin Yusuf Miwas Sadaya lengrengan kepengurusanna. Oge teu hilang hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, para bapak, ibu, aa, teteh sadayana, rekan-rekan santri. Oge teristimewa hadir di tengah-tengah urang sadayana grup terbang Miftahul Huda, Mang Oke, Oke itu, Mang Okai sudah teh Oke. Kalintang dibihormat ku simkuring, hadirin hadirat sadayana, pamugi hadirna urang dina kesempatan ayeuna janten kasayan kaberkahan kami urang sadayana. Saparantosna pribados kapayunkeun salam tawis kehormatan Islam. Langkung dipayun mangga urang sami nyanggakeun puji kari syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparing mampiran-piran kenikmatan ka urang sadayana. Malih dina kesempatan ieu kalayan kudrat irodat mantena urang tiasa hadir. Kalayan kudrat irodat mantena urang tiasa hadir dina kesempatan ayeuna. Pamugi hadirna urang dina kesempatan ieu sing janten kaberkahan pahala kasayan utamina nilai ibadah kami urang sadayana. Salawat miwassalam mugi tetep kahaturkeun ka panutan alam junjunan urang sadayana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pamugi urang sadayana kenging syafaatul ulma pitulung ti mantenna jaga di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin hadirat anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, salajengna mangga urang sami awaskeun heula suratul Fatihah sakumaha pribados eta acan tausiah. Tos biasa diawaskeun suratul Fatihah sawihan. Anu mana keberkahan osan suratul Fatihah ieu mangga urang sami khususkeun muga hiji kangge karuhun-karuhun urang, sepuh urang, wargi urang anu parantos ngatunkeun, anu kaduana kangge wargi-wargi urang, tantangi urang masyarakat di sekitar urang anu dina danut ayeuna nuju teu damang nuju kirang sehat. Oge dinangtos salajengna kangge urang sadayana anu hadir di ieu pertempatan, mugi Allah maparing sehat lahir batin ka urang sadayana. Namun anu janten pamaksa dan urang rencana urang hajat urang sing aya dina panangtayuna ridho Allah Subhanahu wa taala. Allah ngejantenkeun kula wargi urang, masyarakat urang, kula wargi masyarakat anu barokah
maslahat manfaat dunia dan akhiratna. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Hadirin hadirat anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, dina kasempatan wengi ayeuna urang kempel dina raraga Rajaban memperingati peristiwa Isra wal Mi'rajna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu dilaksanakeun dina sasi Sya'ban. Nya Rajaban nya Sya'banan. Janten widian simkuring bade campur-campur aya Rajabana aya Sya'banana gitu. Anu mana tema besarna nyaeta peristiwa anu agung Isra wal Mi'rajna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langkung tipayun dina kasempatan wengi ayeuna mangga urang sami nyeurkeun syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparin pampiran-piran kanikmatan ka urang sadayana bil khusus dina wengi ayeuna. Alhamdulillahirabbil alamin, dina wengi ayeuna urang sadaya kedah bersyukur dipasihan kanikmatan mangrupi anu namina urang kedah bersyukur ke Allah dipasihan kanikmatan nyaeta hirup harirup sadayana. Ieu teh mangrupikeun kanikmatan anu luar biasa kangge urang sadayana. Kangge urang anu teu acan tiasa janten jalmi anu sae asalkeun masih hirup, maka urang berpeluang untuk menjadi orang yang baik. Kangge urang anu dina danget ayeuna teu kagungan artos asalkeun masih hirup, insyaallah urang berpeluang untuk mendapatkan uang. Kangge urang sadayana anu ayeuna teu acan pinter asalkan masih hirup, maka orang berpeluang untuk menjadi orang yang pintar. Satu kenikmatan yang luar biasa Allah berikan kepada kita berupa kehidupan. Namun orang sadayana kedah emut bahwa masing-masing dina diri urang teh ngagaduhan dua unsur anu kedah ngagaduhan perhatosan. Anu kahiji nyaeta jasmani, anu kaduana nyaeta ruhani. Hartosna usahakeun ku urang sadayana sanes mungkul jasmanina anu hirup tapi oge ruhanina kedah hirup. Naon margina? Margi seueur pisan jalmi anu secara jasmanina hirup tapi ruhanina maot. Ulang deui. Seueur pisan jalmi anu secara jasmanina hirup tetapi secara rohani maut. Tah dina kesempatan ayeuna katawisna secara jasmani mah sadayana teh hirup tapi duka secara rohani mah. Masing-masing urang anu hadir di ieu tempat secara jasmani duka hirup secara jasmani mah, tetapi secara rohani duka hirup duka maut. Tah hirup maut na rohani jalmi gumantung kana manfaat atanapi henteuna anu tiasa dipidamel ku urang sadayana. Ketika aya jalmi tiasa janten jalmi anu manfaat eta tawis jalmi ieu teh ngagaduhan rohani anu hirup. Tetapi ketika aya jalmi tetiasa masihan kamanfaatan atau sesah midamel kasaean, maka ieu tawis jalmi teh ngagaduhan ruhani anu maut. Sakali deui margi seueur anu ucap kiceu keneh ieu. Karek mimiting ngaji teh Bapak. Tah hirup sareng mautna ruhani jalmi gumantung kana asas manfaat atanapi kasaean. Ketika aya jalmi
tiasa midamel kamanfaatan, tiasa midamel kasayan, maka ieu jalmi teh ngagaduhan rohani anu hirup. Tetapi ketika aya jalmi teu tiasa midamel kasayan, teu tiasa midamel kamanfaatan, ieu jalmi ngagaduhan rohani anu maot. Maka hirup maut ruhani masing-masing urang ditinggali sejauh mana tiasa tanapi henteuna urang midamel kamanfaatan, urang midamel kasayan. Maka pertarosan salajengna manfaat teh kangge saha? Kangge batur atanapi kangge nyalirah. Tiasa midamel kasayan teh kangge batur atanapi kangge nyalirah. Halo. Cara apa juga na hidupnya kangge saha wakilan wae meterehnya manfaat midamel kasayan kangge batur. Naon margina ketika urang tiasa midamel kamanfaatan, tiasa midamel kasayan nu khususna nyaeta kangge batur, maka dinantos sae oge manfaat oge kangge diri urang. Tetapi ketika kangge diri urang teu acan tenan manfaat kangge batur. Numawi sakitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kantos ngadugikeun khairun nas anfa'uhum linnas, pangsae-saena jalmi nyaeta jalmi anu tiasa masihan kamanfaatan, midamel kamanfaatan linnas kangge jalmi anu sanesna. Maka ruhani ieu digambarkeun kalangkungan Al-Qur'anul Karim, surat Ibrahim ayat 24 dugikeun ka 28. Pami urang sadayana hoyong terang kumaha gambaran ruhani, maka tingali gambaran Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'anul Karim digambarkeun ruhani urang teh lir ibarat tangkal. Tangkal oge aya anu hirup, aya anu paeh. Hirup jeung paehna tangkal gumantung kana tiasa henteuna ngahasilkeun buah. Tu'ti ukulaha kullahinin bi'izni rabbiha wa yadribullahu al-amsala lin-nasi la'allahum yatadzakkarun. Disebat tangkal anu hirup manakala eta tangkal tiasa ngahasilkeun buah. Disebat tangkal anu paeh manakala eta tangkal teu tiasa ngahasilkeun buah. Janten maot paeh hirupna tangkal gumantung kana tiasa henteuna ngahasilkeun buah. Pertarosana ari buah nu dihasilkeun ku tangkal, buah eta teh kangge tangkalna atanapi kangge batur di luar tangkal. Batur ketika aya cau, buah caukna teh kangge si tangkal cauk atau kangge batur anu di luar tangkal cauk? Batur. Ruhani urang ketika hirup maka tiasa ngahasilkeun kamanfaatan, tiasa tetep midamel kasaean, anu mana manfaat ieu kasayan ieu dikhususkeun ditujukeun kangge kamanfaatan batur, kangge kebaikan untuk orang lain. Tah ieu ciri jalmi anu ngagaduhan sanes mungkul jasmanina anu hirup tapi rohanina ge hirup. Mana contohna jasmani jalmi anu ngagaduhan jasmani hirup sareng rohani hirup teh teu aya sanes. Contoh anu pastina nyaeta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lir ibarat tangkal tadi, semakin hirup nu namina tangkal. Wa masalu kalimatin thayyibah kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama. Semakin hirup nu namina tangkal, semakin gagah nu namina tangkal, semakin seueur anu tiasa dihasilkeun buahna, tapi mangkade eta tangkal pasti ngagaduhan cocobi. Semakin jagung tangkal semakin ageung nu namina cocobi. Nah kitu oge diri urang sadayana, semakin urang tiasa ngahirupkeun ruhani urang maka eta hartosna cocobi teh bakal seueur pisan.
sakumaha anu dialami ku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang tingali tah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jalmi sanes mungkul anu secara jasmani na hirup tetapi ruhani na ge hirup. Jalmi ketika ruhani na hirup bade kumaha wae situasi kondisi na tetap tiasa memberikan kemanfaatan, tetap tiasa ngabales kasayang bade situasi anu sulit seperti apapun. Jalmi ketika mampu ngahirupkeun ruhanina bade hese jika kumaha wae situasi kondisina, bade kapepet jika kumaha wae posisina kondisina, maka tetap tiasa midamel kasayang sakumaha Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulah rugikeun ka dipahami ku urang sadayana Nabi anu mangrupikeun kekasih Allah, jalmi anu kenging rahmat Allah nu pangageungna bakal sepi tina nu namina cocobi. Nabi teh marupikeun jalmi anu luar biasa cocobi kahirupanna, tetapi di tengah-tengah cobaan hirup anu luar biasa tadi mantenna tetap biasa midamel kasehan naon madrina margi ruhanina hirup sanes mungkul jasmanin anu hirup tapi ruhanina oge tiasa hirup. Tah nu bisa kitu dina kesempatan ayeuna hadirin hadirat anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Mangga urang sami ngahirupkeun ruhani urang sehingga urang sadayana kalebet jalmi-jalmi anu kenging kanyaahna Allah Subhanahu wa taala. Sakumaha urang kempel dina wengi ayeuna dina raraga urang memperingati Isra wal Mi'rajna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibacakan ayat suci Al-Qur'an, dibacakan selawat di dalamna, kemudian dilaksanakan silaturahmi, ayat tolabul ilmi. Pamudah-mudahan ieu sadayana janten cukang lantaran hirupna ruhani urang sadayana kalebet jalmi-jalmi anu dipikanya aku Allah Subhanahu wa taala. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah illa nazalat alaihimus sakinah. Tidaklah berkumpul satu masyarakat, satu komunitas, satu kelompok, satu kaum di satu rumah, yang mana rumah ini bagian daripada rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah ngalungsurkeun anu namina sakinah, ketenangan. Allah lungsurkeun anu namina sakinah ka urang sadaya dina wengi ayeuna. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah lungsurkeun anu namina rahmat kanyaah ka urang sadayana. Anu mana Allah oge bakal nyebutkeun urang sadayana di payunan para penghuni langit, dibangga-banggakeun urang sadayana. Hoyong dimuliakeun ku Allah, hoyong dipikanya ku Allah, hoyong dicobi ku Allah. Halo, karena ditaikkan heula ieu ceramah karena runutan ieu. Hoyong dipikanya ku Allah, hoyong dirahmati ku Allah, hoyong dimuliakeun ku Allah, hoyong dicobi ku Allah. Halo, dina wengi ayeuna Allah lungsurkeun sakinah ka urang sadayana, Allah lungsurkeun rahmat kanyaah ka urang sadayana. Hoyong dipikanya ku Allah, siap nampi cocobina. Halo, karena ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditaros kepada sahabat, ya Rasulullah, saha jalmi di alam dunia ieu, di dunia ieu anu pang berat-beratna cocobi hirupna. Diwalar ku Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, asyadun nas balaan al anbiya, anu pang berat-beratna dicobi ku Allah Subhanahu wa taala nyaeta para nabi. Padahal kauninga ku urang sadayana bahwa para nabi teh mangrupikeun jalmi-jalmi pilihan Allah, jalmi-jalmi anu dimuliakeun ku Allah, jalmi-jalmi anu dipikanya ku Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kunaon paling berat cocobina, paling berat ujian kahirupanna, karena seiring sejalan kemuliaan dari Allah, seiring sejalan kasih sayang dari Allah, maka seiring sejalan itu pula lah Allah akan berikan yang namanya cobaan kehidupan.
Semakin ageng cocobi hirup, maka semakin eta jalmi dipikanya aku Allah Subhanahu wa taala. Hoyong dipikanya aku Allah. Hoyong dicobi ku Allah. Nah asa pergi eueuhan ieu soalna. Halo. Para ulama kapungkur, para wali-walina Allah, tara ngadoa ka Allah, ya Allah leungitkeun cocobi hirup abdi ya Allah. Justru para ulama kapungkur, para wali-walina Allah, semakin dekat hubungannya dengan Allah, mereka berdoa sebagaimana digambarkan melalui satu syair, ishtaddi azmatu tanfariji qad adhana lailuki bil balaji wa dhalamul laili lahu surujun hatta atahu abu suruji. Cek Sunda mah, ya Allah datangkeun sakalian ujian kahirupan teh sing gede ka kami. Wantun teu urang jiga kitu. Hoyong tapi dipikanya aku Allah. Hoyong tapi dicobi ku Allah. Ieu hese ieu urusan. Hayang dipikanya aku Allah tapi mung dicobi. Ya. Kenapa kok kemudian para ulama berdoa demikian? Karena mereka semua meyakini seiring sejalan ujian kehidupan yang besar itu, yang berat itu, maka di baliknya terdapat kasih sayang Allah, terdapat kemuliaan yang Allah berikan. Sehingga ngadoana teh ya Allah pasikeun cocobi hirup teh sing gede sakalian. Da abdi mah yakin anu namina peuting moal salilana peuting pasti bakal ngagantiku berat. Nu namina hujan moal salamina hujan pasti aya sekali deui. Hoyong dipikanya aku Allah. Hoyong dicobi ku Allah. Cing ibu-ibu, Bu. Hoyong dipikanya aku Allah. Hoyong dicobi ku Allah. Entong, eta kadengena entong ka dieu mah. Ayeuna eta tos aya dua dalilna. Nu katilu ayeuna. Dikuatkeun ku abdi sadayana. Satungtung urang sadayana hirup jeung waras. Cocobi hirup teh ternyata aya. Satungtung urang hirup jeung waras, maka Allah akan berikan sekian banyak ujian kehidupan ke urang sadayana. Justru ketika kemudian urang ngadoa ka Allah, ya Allah leungitkeun cocobi hirup abdi ya Allah. Sanes mungkul cocowina anu dileungitkeun, tapi justru malah kahirupanna anu bakal dileungitkeun ku Allah. Atau mungkin kewarasanna anu dileungitkeun ku Allah. Da jalmi anu teu dicobi mah kahiji jelema anu geus maot, nu kadua jelema nu gelo. Satungtung urang hirup tur waras, maka cobaan kehidupan itu akan Allah berikan kepada kita semuanya. Pertarosan deui hoyong dimuliakeun ku Allah. Hoyong dicobi ku Allah. Ieu mah hoyong geus sieun gelo teh nya tadi sieun. Sieun gelo sieun maot ieu mah. Tuh. Tetapi ketahuilah bahwa ketika Allah mikanya ahidi jalmi, ketika Allah mencintai, memuliakan seseorang itu bukan berarti Allah lepaskan dari cobaan kehidupan. Malah justru Allah berikan yang namanya ujian kehidupan yang luar biasa. Sebagaimana digambarkan ngarangkungan surat Al-Baqarah ayat 214. Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Apakah kalian mengira akan masuk surga dengan mudah begitu saja, sedangkan belum ada ujian yang aku berikan sebagaimana aku coba pula orang-orang sebelum kalian. Hartosna kumaha ketika orang ngagaduhan tujuan anu sae, ngagaduhan rencana anu sae, maka jangan harap Allah akan lepaskan daripada ujian kehidupan. Allah akan berikan ujian terus kepada kita semuanya. Kita lihat nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kemudian beliau ditinggalkan oleh istri tercintanya nyaeta Siti Khadijah. Kemudian tidak lama setelah itu ditinggalkan oleh pamannya nyaeta Abu Thalib. Dikantunkeun ku dua sosok jalmi ieu.
Kauninga ku urang sadayana dua sosok jalmi ieu teh, dua sosok jalmi anu penting kangge kahidupan Nabi. Dikantunkeun Nabi sedih luar biasa. Dugikeun ka para ulama nyebatkeun tahun kesedihan bagi Nabi adalah tahun di mana beliau ditinggalkan oleh istrinya Siti Khadijah, yaitu pamannya Abu Thalib. Setelah ditinggalkan oleh dua orang terkasihnya, lajeng Kanjeng Rasul teh berangkat menuju Taif, berkeinginan untuk mencari kekuatan baru. Margi dua benteng terdekat tadi teh teu aya, milari benteng nu anyar, sandaran yang baru ke satu wilayah namina Taif, anu terkenal masyarakatna teh mulia, masyarakatna sae, keturunan jalmi anu terhormat. Tetapi ketika beliau berangkat dengan Zaid bin Harithah menuju Taif, berjalan kaki kirang langkung 100 km, dugi di Taif teh mantena dibaredogan ku batu. Dugikeun kagetihan salirana. Tah ieu jalmi nu dipikanya ku Allah. Orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seseorang yang bahkan disebut di dalam Al-Quran rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam semesta, tapi cobaan luar biasa bagi kehidupan beliau. Dikantunkeun ku istrina, dikantunkeun ku mangna, berangkat menuju Taif berkeinginan mencari kekuatan baru, justru malah dugi di Taif dibaredogan ku batu. Situasi yang sulit, situasi yang sangat berat bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dah Kanjeng Rasul mah ruhani nate hirup, saberat naon wae ge, sesulit apapun kehidupan beliau, cobaan kehidupan beliau, tidak lantas kemudian menyebabkan beliau tidak bisa berlaku baik. Ari urang mah ya. Ketika dikeheul ku batur teh, dinyeri ku batur teh, pasti sebagian besar dina hate urang seseueuna teh hayang ngabales. Leres katawan tuh. Halo. Mun aya batur jamedut ka urang teh, hayang jamedut ka urang teh. Mun aya batur teu ngondang teh urang, hayangna teh sarua teh ngondang. Membalas keburukan orang lain merupakan satu kepuasan yang luar biasa. Tetapi lihat nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau disakiti, bahkan sebelumnya mengalami kesedihan luar biasa, tapi apa yang beliau lakukan dan ucapkan pada saat itu? Padahal para malaikat penjaga bukit di Taif nawisan ka Kanjeng Rasul ketika saparantosna dibaredogan ku batu, wahai Muhammad, kalau sekiranya engkau perintahkan kepada kami untuk mengangkat semua bukit di Taif dan kami timpakan kepada mereka masyarakat Taif yang melemparimu dengan batu, maka saat ini akan kami laksanakan. Keluar dari perintah Nabi Muhammad. Lamun urang ieu nya dinyeri ku batur dan teh aya malaikat nawaran ke urang jiga kitu, kira-kira jawaban urang kumaha? Kalau sekiranya bapak-bapak di pasarean ini berkeinginan untuk memerintahkan kami untuk mengangkat gunung Tampomas dan kami timpakan kepada orang yang nyeri bapak ibu, kira-kira bagaimana? Keluar apa tidak perintahnya? Keluar. Tomboro Tampomas ceramai sekalian kurang. Tetapi apa yang diucapkan oleh beliau? Dahirup tea ruhani. Situasi yang sulit, situasi yang berat tidak menyebabkan beliau tidak bisa berlaku baik dan bermanfaat bagi orang sekitarnya. Kita perhatikan, la fa innahum qaumun la ya'lamun. Ulah mungkin saja para masyarakat Taif yang menyakitiku itu oleh sebab mereka tidak paham saja. Bahkan saparatosna ngucapkeun ieu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa,
Selaya menangis kepada Allah. Dan doa ini diucapkan oleh beliau ketika lisan beliau masih ngucur getih kene. Asallah ayakhruja min aslamihim may ya'budullah la yusyriku bihi syai'an. Aku berharap kepadamu ya Allah, bahwa kelak masyarakat Taif itu akan menurunkan keturunan-keturunan yang bisa menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilahi ilaika ashku du'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'ala nasi arhamar rahimin. Anta rabbul mustazafin wa anta rabbi. Ya Allah, pada saat ini aku melapor kepada Engkau tentang betapa lemahnya, betapa hinanya aku di hadapan manusia. Aku yakin bahwa Engkau adalah Tuhannya orang-orang yang tertindas, dan Engkau adalah Tuhanku ya Allah. Saur Kanjeng Rasul, ilaman takiluni kamana deui Gusti bade ngarahkeun abdi, a ila ba'idin yatahajjamuni am ila aduwin malaktahu amri. Nah Gusti bade marentahkeun abdi, ngarahkeun abdi ka tempat anu tebih, anu mana di tempat tebih eta teh masih aya jalmi anu bade nganyari abdi, atau Gusti bade ngarahkeun abdi di tempat anu caket, anu mana di tempat anu caket ieu masih aya jalmi anu bade nganyari abdi. Malam takun bika alayya ghadab fala ubali. Satungtung Gusti, selama Engkau tidak menurunkan murka kepadaku, abdi mah teu peduli ya Allah. Meskipun seluruh manusia menyakitiku, meskipun seluruh manusia menghinaku, tetapi selama Engkau tidak murka kepadaku, selama Engkau henteu benduk ka abdi ya Allah, abdi mah teu peduli. Nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika kemudian keluar kalimat ieu, doa inilah, gara-gara doa ieu, maka pada saat itu arsy berguncang, penghuni langit terkagum-kagum, bet aya jalmi anu sapertos kieu. Terkagum, arsy berguncang, kok bisa ada orang manusia yang seperti ini? Dan pada saat itulah kemudian Allah mengirimkan undangannya, ingin bertemu secara langsung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pertemuan inilah kemudian disebut istilahnya dengan peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gara-gara Kanjeng Rasul teh tos aya di puncak ujian anu luar biasa, tetapi tetap bisa melakukan kebaikan dan membalas kebaikan. Oleh sebab itulah maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil nabinya untuk bertemu secara langsung melalui peristiwa Isra Mi'raj. Maka ngalakungan ieu urang sadayana tantos ngagaduhan cocobi hirup leres ata nabi henteu, aya ata nabi henteu, seueur ata nabi sagede. Urang tinggal Kanjeng Rasul anu janten kekasih Allah, jalmi anu mulia, tidak sepi yang namanya ujian, bahkan lebih berat daripada kita semuanya. Tetapi dengan adanya peristiwa Isra Mi'raj yang disebut oleh sebagian ulama dengan istilah rihlah ruhaniyah, rihlahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan semacam kekuatan baru dan sandaran baru. Anu mungkin salami ieu Nabi teh ngandalkeun anu Nabi Siti Khadijah istrinya, Abu Thalib pamannya selama berjuang dakwah di Makkah. Tetapi Allah berkehendak bahwa kemudian melalui peristiwa Isra Mi'raj itu gampangna pami aya masalah, di puncak masalah jangan lupa untuk senantiasa mengarahkan sandaran kehidupan itu, sandaran ujian-ujian itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.